Para mitra sadaya teu karaos, para mitra dongeng akhirna nincak bagian ke-68. Dina bagian ke-68 itu bagian akhir tina carios nyambung si Gomrang karangan Dede Rukmana. Atuh Mang Jaya kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official ngahaturkeun nuhun. Oge saur Dede Rukmana bilih nu kasabit nami kasebat tempat kagambarkeun lakuning perlampahan atuh cenah para mitra kacarioskeun lemur matu Banjar Karang Pamidangan kapunten sanes dihaja ieu mah mung sakadar kalersan unggul kitu para mitra nami nage dongengnya dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus direka-reka malaresiga. Dongeng nu judulna si Gomrang urang tamatkeun bae. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta si Gomrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh para wargi nincak bagian ke-68. Para wargi anu mulia mangga hanca dongeng urang lajengkeun nu katunda kamarinya ada perjuangan di ieu para wargi perjuangan nyaeta si Gomrang sareng anakna Santika dina nggoni ngaberantas kadoliman mangga urang teraskeun. Poe mimiti maju ka mangsa peuting diciri wancian kuramena sorasa satuan peuting nu geus disarada kaya ningsih cire ciang-ciang jeung cari cangkas. Di lemur dukuh kiwari geus loba deui nu marancen rona kusabab digiatkeun ku si Gomrang. Mangsa peuting geus ngarayap ka wanci janari leutik opat urang rona peuting eta keur gunter ngarobro di garduhna. Kadenge sora Mang Ekong anu marengan ngarona ka Aki Ehon nu umurna kiwari geus kacida kolotna. Teu lila pok Mang Ekong kedah carita. Lain euy. Ayeuna mah di lemur teh asa aman pisan satu tas jang Gomrang geus ngeusian imah titinggal ti Kidempak. Baheula mah direbut ku si Jaladri Geju teh. Man mah aduh karasana mah asa rengheng, ayeuna mah asa tengtreng tingtrim eueuh kajadian. Pokona mah naon-naon nu ngarona geus halse euy. Oh nari kitu, hayang aya kajadian geus lain dia mah ngabandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang jeung ayeuna asa kaman keneh ayeuna. Atunya heueuh we aman kene ayeuna komo mun ngaranna aman di dieu aya ratusna bakal leuwih aman sabab aman-aman kitu para mitra saitaeun teh sok sagala-gala teh atuh aman eta mah ngaranjal mah nya heueuh ari kitu teh mah nyadarin ngaran kelenci sok mararode ai kuring mah asa inget ka Aki di ditu kuring boga ieu teteuneunan ki jigana teh geus bae geura bawa aduy ayeuna mah uluh aya kaigetan ka Aki mah kudu kitu atuh ai ka karang ka ai inget ka kolot mana neuneu naon euy wah geus asak meureun nyang adun jigana mah lain geus asak deui geus aduy ki lila teuing caritakeun inget ka Aki kuring mah da pokona mah ka batur mah lebar uluh lebar teh atuh jang adun uluh ka Aki keun we atuh ira rek dicokotna ayeuna ge bari ngontrol lebar ki geura lah mangga geus asak ye. Oh nya teu naon jang luput aki teh nya ho. Bawa geus aduy euy cau teh mah duh. Nah atuh neuneun teh jang adun teh sok sagala rupa teh dipopohkeun. Eta ki kamari kuring kacai ngan loba jelema. Kapaksa we cikeng teh di dinya tahanapun tangkal cau cingekeng. Terus saya dituruban ku daun rek diteang. Wih, siapa sia bodoh aja puji ku dewek dulu. Ari poek teh pedus sia.
Hari naon jak kieu. Pan sidi kuring teu salah ki. Kuring teu teunan bae geus aduy. Oh, lebah dinya mah bener tapi maneh kurang ajar sia kakolot deuleu. Sok kitu sia kakolot teh. Hayang tilu ha deuleu. Ya kieu kurang ajar sagala. Kurang ajar we sarua jeung nawaran waduk sia kakolot. Kopela bok sia. Aing mah teu hayang deuleu. Cek Aki Ehon jamotrot saruana. Padahal para wargi sadaya ku Aki Ehon teh tong ditemalan. Dama dalam dasar atuh dinakean keur ngarona sok kitu. Teu kolot teu bodak cenah para wargi teh aya umuran anu teu aya naonap keneh. Ai keur guntreng ngobrol teh sok poho kana naon-naon. Oh, nah atuh jang aduna di geus ngeureuyeuh ka kolot teh. Eta teu meunang pamali lain urang teh ngeureuyeuh ayeuna mah yeuh. Bisi aya jalma teu bener sok ah. Ya, mah lain ngeureuyeuh maksudna geus ngeureuyeuhan kolot tadi jang adun. Yo ngeureudeuh ya ngarona we. Yo atuh geus kitu mah bring harita 3 urang ronda miang pikeun ngontrol kaayaan lembur. Caturkeun nu aya di saluareun kama lembur pernahna di tepi swiring lembur duku. Harita di eta tempat aya 4 jelema keur baradami rek abus ka lembur duku. Si Horeng si mana Horeng 4 jelema tayalian Bah Bura, Jaka Burak, Bintaro jeung anak buah Bah Sura rek ngajorag si Gomrang teu lila pok Bah Burak da carita. Bener euy ieu lembur si Gomrang Burak. Bener bah rek dimimitian ayeuna. Yaho dulu. Piraku geus teu pirek bantok deui. Hayu tuturkeun dewek. Antukna Bah Burak kalayan dituturkeun ku Jaka Burak katut Bintaro. Joge jeung nu saurangna terus ngajugjug ka jero lembur. Wah, tetela euy gegek panggeusna lembur teh euy. Lebah mana imana cenah? Rejana mah nu aya tangkal sawo jeung nangka cenah bah. Tapi kelanan bah, tu itu jiga aya jelema tuh. Jaka Burak ngarengkok. Ai heuh. Wah, tewak sekalian euy. Cek Bah Bura bari celeng corelat Bah Bura luncat. Dituturkeun ku anak buahna. Sakedeung geus aya hareupeun jalma nu keur ngarona, Aki Ehon tuluy tumahnya. Saha ki sia jiga nu jauh rek naon wayah kieu. Kulunu wayah kieu usum lain wayah lain bet lahaloho. Ki peot. Nanya ka dewek ha? Nyingka sia ha? Nyingka. Aduh. Ampun bau ya aduh wau. Aki Ehon kontan ngagurubug sabab kana lebah. Harita teh para mitra sadaya. Irungna anu napal atuh reuwas terus semuruk ka gigireun Aki Ehon. Uluh, naon ki? Kunaon sia? Hayang bau deuleu. Ki Ehon nyomot anu aya dina bibirna terus dikepretkeun ka palebah adun anu keur calangap sabab keur nanya. Ai kepret koceak adun ngoceak sabel jeung mata hayang uta. Aduh, naon atuh ieu? Aing mah aduh. Ampun. Adun bebekis miceun harita teh para mitra reuhak nu kaluar. Tina ambenan tina sungutna Bah Bura. Kop sia kan gusia sing bentet deuleu. Di mana sia imah nu dalah si Gomrang? Dewek si Bura hayang adu hareupan jeung ngaran si Gomrang. Gancang sia bisa dibebekeun teh sugut ku aing tiluanana. Tilu jalma nu ngadenge caritaan Bah Bura. Lain deui para mitra, lain hayang newak tapi kalapating purungkut. Gancang sia lain ting purungkut kitu. Sing dipebekeun hulu teh ku aing. Dipecetkeun sia siga kuuk ting purungkut. Bedakeun di mana imah si Gomrang ha? Itu pali bayu tangkal sawo. Oh, syukur. Ya buruna tah. Cepet tilu jelema dikepretan ku leungeun Bah Bura. Ku gerakan rikat jeung cepet atuh puguh we. Tilu jelema ting celeweung harita ting garoak pada nyekal pipi lantaran kepretan Bah Bura teh nya panas nya nyeri. Tetela sanajan adug-adugan Bah Bura estuning teu bisa meruh abeun. Lepat ramindra sadaya. Aduh kalangkungnya. Saterusna Bah Bura jeung anak buahna nu tiluan terus muru ka imah si Gomrang. Teu lila gorowok Bah Bura ngagorowok. Gomrang, Shantika geura kaluar sia ha? Ulah ngahekok we di juru geura pagiakeun kula. Nu nelah si Bura rek nagih pati kumaotna adik kula. Nu nelah si Kumbang karang. Cek Bah Bura atuh puguh pikeun si Gomrang nu keur ngalehleh gigireun ningsih curinghak. Pon kitu deui Shantika nu tas beres tahajud dulu ya sarua reuasna. Ku kituna ceneng Shantika luncat ka tengah imah. Gok jeung bapana. Saha nu nembe gogorowokan teh? Shantika neuteup ka si Gomrang. Kateuing euy ngan urang sampeurkeun we hayang nyaho. Cek si Gomrang terus muka tulak ke panto. Berai panto muka hiuk angin ka jero imah.
Lol si Gombrang keluar dituturkeun ku Santika, corelat celeng si Gombrang luncat. Muru ka palebah datang nasora. Pon kitu di Santika sabada nutupkeun heula panto terus luncat nuturkeun jirim bapana. Celeng celagadeg tangtungan anak jeung bapa geus nyang hareup ka pihak Bahbura. Bahbura rada mundur salengkah neuteuk beungeut si Gombrang. Akhirna trep bantrokana paneuteub Bahbura jeung si Gombrang bantrok sidik pikeun hate Bahbura nyarita kieu. Hahaha, tetela. Nu ngaran si Gombrang lain beja. Sidik karasa ku jiwa aing keteran paneuteub ampuh pikeun meruhkeun hate aing. Tapi aing lain ge si Bura deuleu. Kitu ceuk hate Bahbura nu teu lilapok kedah carita di barungkut siduhan teu ni racleng. Gombrang, andika ulah reuwas-reuwas, pangda kula datang tengah peuting ka lembur si lain deuleu. Ari sabab kula kalaporan ku anak adik kula nu nelasi jaka budak. Alo kula yen cenah andika geus mateni adik kula si Kumbang Karang. Na bener jawab sia. Si Kumbang Karang lain paeh ku uing atuh kisilah. Tapi meureun ku kalakuan sorangan sawaktu manehna ngagarong ka imah Gan Yahya di Tegal Manya. Uing mah teu rumah samaehan ngan harita uing bantrok kakuatan jeung manehanana. Manehna katiban jurus tapak geni sakti jadi meureun awakna teu kuateun kitu. Setan sia, kurang ajar, bangsat. Gehel deh, itu nyebut setan kuat karaceleng kitu cidu. Nyebut bangsat nepi ka aduh murah. Jaba bau belengok ge mah. Bau ieu aduh aing mah. Bau pelados deh. Ari ayeuna maneh datang ka tempat uing rek naon atuh silaturahmi? Setan sia. Lain deuleu pangna aing datang rek minta nyawa sia. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Amuing kita kena nyawa bertiga minta sampe we. Mana sina bubui sampe atuh. Mun bubui sampe aya tuh. Mana tuh aya tuh dihawu cokot sorangan rek diminta mah. Minta nyawa make heulaan doyot di meunyi atuh euy yak barina oge. Wah, kurang ajar sia. Bangsat. Rasakeun je. Majar sia gagas sakti mandraguna geura tadah gempuran aing. Cah. Bahbura ngaluarkeun rehakna tapi si Gombrang rikat luncat harita teh. Untung si Gombrang geus kuat nahan bau mun teu mah bakal cilaka. Lantaran memang ilmu Bahbura tina bauna teh ngandung cenah itu teh para mitra ngandung racun. Aya para mitra rehak ngandung racun. Gehel eta rehak medikulan kitu jeung bau. Untung wing menyingkah ya. Aduh, aing mah diantep mah kalabeak tanaga ya. Aingnya mah ya, ayo sian euy jelema ya. Cing haynya ku aing urang coba-coba. Dius si Gombrang ngadiuskeun jurusna. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya. Atuh Bahbura memang nyerang ka si Bogel tapi si Bogel ge si Gombrang estuning jelema anu memang luhur ilmuna. Urusana diserangku Bahbura model kitu manehna dina kaayan tenang bari carincing pageuh kancing saringset pageuh ikan. Tetela najan adug-adugan Bahbura estuning teu bisa meruhkeun ka si Gombrang. Lantaran dina ilmu panemuna masih jauh sababaraha tahap. Samalah dina kasempetan hade si Gombrang mampu ngabuskeun opat runtuyan tenggelan dina jurus sodok paku. Ciat, cebrod, keduk. Iga jeung dada sirah Bahbura beunang ku tenggelan si Gombrang anu geus manjing sampurna. Luar biasa para mitra serangan si Gombrang. Sedengkeun harita teh para mitra leungeun anu katuhu nganeungeul kana beungeut. Sedengkeun suku kana dada atuh hiji deui para wargi leungeun kenca meunang nyerang kana iga. Sakali nyerang tilu taga serangan asup kana awakna Bahbura. Sageprakan para mitra Bahbura mah teu percaya kana rupa nu kaalaman. Bahbura ngagoak bari terus ragrag. Taubat! Cengkang kedebut Bahbura terus rubuh. Para wargi anu mulia, pon kitu deui kayan si Jaka Burak Bintaro jeung saurang deui. Manehna ge para wargi, manehnya usaha sateka pola. Tapi estuning teu bisa meruhkeun pihakna si Gombrang. Kalah marehna terus-terusan keuna ku jurus-jurus nu ampuh. Ningali kayan kitu Santika nu kaluar ti imah langsung ngajleng. Lantaran ningali kayan bapana keur di huruf 3. Bah, keun ieu bagian abdi bah. Opek atulah. Hayang nyao jajal da ilmu hidup.
Telebat catur Santika ge manehna tatan-tatan nahan serangan tilu jelema anu katelah Jakaburak jeung sapara kancana. Puguh para mitra Jakaburak katut Bintaro jeung saurang deui manehna ngalawan Santika. Santika kulantaran manehna geus lumayan elmuna kacida luhurna. Lantaran dilatih ku si Gomrang dina ngoni ngalawan tilu jelema siga nu entengeunakeur. Para wargi sadaya kabeh jurus-jurus Santika bisa asup ka tilu jelema. Tapi nu tilu jelema ge teu eleh kitu bae. Lantaran sahanteuna manehna geus ngelmu ti baheula murah. Terutama Jakaburak katut Bintaro, manehna elmuna sok sanajan aya sahanapeun Santika, tapi kulantaran tilu jelema manehna bisa ngabagi tanaga. Pon kitu deui kaayaan Jakaburak jeung nu sejena atuh Bahbura ge ngorejat. Punten. Pon kitu deui kaayaan sia Bahbura ngorejat. Serepet mesat pedog rubak kurilap pedog rubak ngagurilap. Ayeuna Bahbura nyerang ka si Gomrang. Gomrang, aing rubah saele gesit. Tapi ya bedog aing nu bakal nyapatkeun beung sia deuleu. Ciat. Celeng kurilap sauk bedog Bahbura rek ngahakan awak si Gomrang. Si Gomrang nu memang geus nyangking tanaga batin, tanaga lapisan anu hampir sampurna, tur mibanda jurus tapak geni sakti. Sakilat bedog rubak nu keur dicekel ku Bahbura ditewak terus dipotongkeun. Beletok. Iya. Atuh puguh para mitra bedog rubak ngabeletok dicekel ku Bahbura langsung potong satu tas dirawel ku Ramo leungeun si Gomrang. Padahal motongkeunna teh ngan saukur dicapit ku curug jeung indung jeung jajangkung, tapi kakuatanana luar biasa. Lira anu teu percaya Bahbura ngahuleng ngaraga meneng, olohok ngemang kadu olohok mata simeuteun ceuk paribasana, ningali kaayaan bedog nu sakitu rubakna potong jadi dua. Wah, dengar ti aing ye. Nagableg ilmudana haun sia ha? Cek Bahbura bari hiuk ngalerukeun bedog rubak nu kari sapotong deui jeung perahna. Si Gomrang rikat najong eta bedog ngajadikeun bedog rubak ngacleng ka jero kebon. Beuki soak pikeun Bahbura kesang ngebadag kesang lembut harita teh para mitra nyorolok sakujur badan Bahbura. Bahbura tuluy mundur panon rut reret ka kenca ka katuhu. Hai, reka mana ite pan rek minta nyawa uing lain? Ai dibikeun teu dibawa, ilaing mah teu puguh teuing. Jadi ina Andika minta nyawa uing, ku uing jadi bikeun tah nyawa uing geura bawa. Ai geus dibikeun kala diantep kumaha ite? Teu puguh teuing. Wah, kop saing mah teu butuh. Aing mah luak liuk teh euy. Keur neangan jalan pikeun ngantirkeun nyawa sia deuleu. Aduh, awas ya. Si Gomrang terus metakeun kepretan leungeun. Hiuk, capet. Ayo! Bangkieung kedemut Bahbura teu bisa nakis kepretan leungeun si Gomrang. Tapi sakitu mah Bahbura kaitung kuat. Korejat Bahbura harita hudang bari ngagorowo. Dak, kabur euy, kabur. Moal kuat dituluykeun euy. Keun hiji poe urang corak deui. Kabur. Celeng corelat Bahbura luncat tekanu poe. Atuh para mitra, harita Jakaburak Bintaro katut anak buahna Bahburak ngadenge yen uana marintahkeun pikeun kabur. Tilubat catur culang cileung harita neangan jalan keur kitu bertak lumpat sakalumpat lampet nepi ka notog-notogkeun maneh ceuk paribasana. Lantaran manehna geus sieun lamun manehna beunang deui harita teh ku si Gomrang jeung anakna. Para wargi anu mulya, ningali kaayaan situ Santika bengong, manehna tuluy nyarita, geuning jarago teh kitu patut teuing. Teu puguh nya bah. Urang masih kene arateul ye leungeun hanya ngalawan musuh tapi kitu geuning kalah kalabur. Keur kitu para mitra anu mulya teu kanyahoan jojo aya sora tan katinggalan. Bari harita teh rada caang atuh puguh jo ngaayan seuring ngagak-gak. Wah, aing layana sia deuleu ye. Aing nu ngaran Panembahan Guryang Sanggala. Gomrang, Santika ayeuna waktuna maneh modar. Aing bakal dianterkeun ka akhirat deuleu. Para mitra anu mulya, nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, saha anu datang teh si horeng teh Panembahan Guryang Sangkala. Anu memang geus mang setengah jin setengah manusia. Harita teh ngagak-gak seuri geus kitu jeleg manehna nangtung. Ngan awakna aneh, disiput atawa dilapis ku warna beureum. Ku memang sinar-sinar warna beureum.
harita keneh tuluy panambahan guriang sangkala bari geus bisa nangtung ayeuna tuluy nyarita. Memang si burak sing jisiu jaka burak si bura jeung si para kancana lain lawaneun Andika sia Gombrang. Santika aing lawaneun Andika. Tapi lamun dibandingkeun ilmu aing leuwih luhur batan ilmu Andika. Geras rabongkokan sia, geras serenkeun siningsih ka kaula. Para mitra anu mulia, atuh geus kitu teh panembahan guriang sangkala 3 bacatur manehna ngadorongkeun leungeunna ka hareup. Awak nu disaput ku warna beureum aneh luar biasa. Harita keluar sinar beureum anu tuluy nyerang ka si Gombrang jeung Santika. Si Gombrang waspada, manehna tuluy ngaharewos ka anakna. Santika ngajeleng. Memang luar biasa oge. Ieu 2 jelema lir anu gerakan refleksna. Nu hiji ngagajeleng ka Katuhu, nu hiji ngagajeleng ka Kenca. Sinar beureum anu memang panyerangna ti panembahan guriang sangkala. Tembus ngageblos. Malah menyerang ka hiji tangka 3 bacatur harita dorok-dok tangka sakedugeunna rungkad. Nyaeta ku serangan panembahan guriang sangkala. Luar biasa harita si Gombrang aneh meningali kaayaan kitu jeung oge Santika aneh. Tuluy Santika nanya kanu jadi bapana, "Bah, kudu kumaha bah?" Sabisa-bisa Santika. Urang kudu lawan ieu makhluk anu model kieu. Makhlukna naon atuh teh nya? Aduh, abah mah kekara ningali kain kieu mah ieu. Kungsi ni nemongan bah, ka abdi bah, tapi hayang nyaho urang coba. Teu loba catur harita Santika tuluy gegeryeman. Barang geus gegeryeman kitu para mitra, manehna Santika ngedalkeun ucapan-ucapan kalimah Allah. Tumerapna ka panembahan guriang sangkala harita keneh tuluy ngagua. Waduh, panas ya jadol. Tapi aing masih kene kuat ngalawanan deuleu. Aing manusia setengah manusia setengah jin. Aing kuat sok sanajan panas. Sok tuluykeun sia maca jang-jawo kana naon ku aing moal burung di tanah. Kitu panembahan guriang sangkala. Bari manehna nyerang deui, menyolodorkeun leungeunna ka hareup atuh wus harita keneh. Sinar beureum nyerang ka si Gombrang katut Santika. Teu loba catur harita keneh Santika jeung si Gombrang ngahindarkeun serangan musuhna. Kumaha temerap-temerapna, kitu jeung kitu sababaraha puluh jurus si Gombrang jeung Santika teu bisa ngaluarkeun elmuna. Ngan saukur bisa gujlang-gajleng ka Kenca jeung ka Katuhu, kitu jeung kitu satutuluyna. Keur kitu kaya kadenge soratan katinggalan. Nu kadenge ukur ku si Gombrang jeung Santika. Gombrang, Santika, Andika duaan moal bisa ngalawan ieu ngaran panembahan guriang sangkala. Lantaran elmuna luar biasa luhurna. Lamun Andika duaan hayang bisa ngelehkeun, geura init nyaeta ka guha jagat. Di dinya aya waruga keur tatapa anu ampir buta tayan, malah dijaga ku bagong-bagong, geura ancurkeun nyaeta ku jurus paku. Eta waruga geura ancurkeun ku hidep duaan. Ayeuna hidep kudu ini tieu tempat. Teu loba catur harita si Gombrang tuluy ngahuleng. Jeung deui tuluy nanya kanu jadi anakna. Aduh, Santika kitu geuning aya soratan pakatinggalan ieu kumaha urangnya? Kumaha we bah, kumaha atuh beureun emak lamun ditinggalkeun? Tapi mana kitu ge hiji tanda mere jalan ka urang. Geus ayeuna mah urang ini heula sagancang-gancangna nyaeta nuju ka guha jagat. Hidupnya holain guha jagat. Oh terang bah, abdi mah terang guha jagat nyata anu caket ieu tempat nama caket talaga teh. Ayo urang ini api-api, urang kabur. Rek ka mana sia ha? Siga rek kabur deuleu ha? Panembahan guriang sangkala nyangka nama kasih Gombrang jeung Santika rek kabur padahal sabener rek idit ka guha geger jagat. Kumaha tumerapna harita ningali si Gombrang jeung Santika init atuh panembahan guriang sangkala semunu bunga. Aing bakal ngagulang gaper siningsih pamajikan si Gombrang. Sanajan geus kolot tapi peungkeur keneh. Langsung harita panembahan guriang sangkala asup. Ningali kayan kitu ningsih reuas luar biasa. Saha Andika? Montong nanya. Kaula nu bakal nyugemakeun anjeun ningsih.
najis teh aing mah. Harita perjuangan pikening sih merangan panembahan Guryang Sangkala. Aneh luar biasa para wargi sok sanajan panembahan Guryang Sangkala ngaluarkeun elmuna tapi teu nerap kaning sih mah. Padahal awewe sejen mah di mana panembahan Guryang Sangkala nerapkeun elmuna sok langsung sadar. Langsung sadrah malah malik bogoh tapi aneh ningsih kalah jejebris. Malah tuluy manehna lulumpatan teu beunang ditewak ku panembahan Guryang Sangkala. Para mitra anu mulia, jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Si Gombrang jeung Santika nu meunang ilapat yen kudu init ka guha jagat. Ti loba catur pelesat manehna init malah mas Santika ti heula dituturkeun ku si Gombrang. Harita para mitra sadaya atuh disebatkeun jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Barang geus nepi ka guha jagat teh loba catur si Gombrang harita neangan hiji waruga nu keur tatapa. Barang rek asup pisan dua bagong nyerang ka manehna. Teh loba catur para mitra sakaligus si Gombrang ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamakena. Luar biasa manehna ngetrukeun wawasan didinya si Gombrang ngaluarkeun ilmuna aneh kayan eta tempat jadi panas luar biasa panasna. Keur kitu teh loba catur atuh jurus paku bumi dikaluarkeun nyerang ka waruga eta nu keur hampir abu tatayan teh. Bari jeunga terus si Gombrang nyerang puguh we tumrapna ka eta waruga nu aduh ya lancung saharita keneh diserang ku jurus paku bumi cegur teh ngajelegur. Luar biasa anehna para wargi sadaya. Barang geus ngajelegur harita keneh ancur anu buta tayan teh eueuh sesa-sesana acan. Malah tulang-tulangna burak-rakan ngacleng malah masa bagian aya nu kaduruk ku seuneu anu ngagebledug harita. Kanu sejena aneh luar biasa. Barang eta serangan diserangkeun ka eta tempat. Luar biasa para wargi sadaya. Eta atuh didinya aya kajadian nu aneh. Bagong-bagong anu tadi aya dua disampeurkeun ku hiji bagong. Salin jinis ngan hanjakal bagong geus karibanusan. Si horeng bangkong kajajaden harita teh anu tinggal banusan teh nyaeta bagong anu jadi si bogel jadi sari puspa jeung nu jadi mitohana. Kari layona ti loba catur atuh si Gombrang tuluy gogodeg. Ki adi nepi ka kieu na anjeun. Nuhun Gusti. Isim abdi parantos dipasihan pitulung pikeun nulungan ieu pun adi. Saha ieu teh bah? Ieu teh paman maneh bogel nyaeta. Ieu teh bapana Puspita jeung indungna Puspita. Aduh abah kumaha atuh? Nya wajib pikeun urang nulunganana ngan moal bisa ditulungan da geus jadi layon. Hayu urang kurebkeun we. Bari urang bejaan Puspita. Teu loba catur para mitra si Gombrang tuluy kaluar bari ngangkat 3 layon. Malah mah para wargi telai 3 layon dihijikeun ke harita teh digotong kuduaan. Kumaha para wargi tumrapna ka panembahan Guryang Sangkala. Barang tadi si Gombrang nyerangkeun, seranganana ngaluarkeun ilmu disebut jurus paku. Puguh anu nyerang ka waruga Guryang Sangkala nu geus butatayan. Tumrapna ka Guryang Sangkala anu harita kerek maksa mirusak ka Nyiningsih. Aneh luar biasa. Barang keur kitu guak panembahan Guryang Sangkala ngagoak ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Karasa aya nu aneh malah matuluy jojong hiling hiber kaluhur siga nu kabawa angin. Beuki lila beuki mumul beuki leungit ngagoak beuki les. Teuing ka mana initna eta Guryang Sangkala. Da kitu memang supatana di area geger jagat. Memang para wargi lamun waruga anu aduy harita ancur aya nu nyerang panembahan Guryang Sangkala baka tuluy cicing jadi tameng dadana jadi usung esangna area geger jagat di negeri jin. Kitu para wargi sadaya. Aduh ieu dasar dongengnya. Para mitra geus kitu mah teu loba catur barang geus tepi malah mah harita atuh Santika nangtung barina teu parita teh kana kaayaan. 3 jelema geus dikurebkeun tuluy si Gombrang nyarita. Tah ayeuna mah geus kieu kajadianana hidup kudu leuwih ayatna sabab nu maruncul jalma-jalma goreng hate teh sok ieu beuki loba beuki kudu urang beuki getol ibadah tak kitu ceuk si Gombrang saterusna tingkar blus asup ka jero. Bari hate jeung pikir teu weleh inget kana lampah nu cikeneh ka alam.
Peting para mitra sepi jemplingan ukur di papaesan kuno jadi memang kitu geus aya ku sora-sora geus jadi ciri kaayaan peting. Si Gomrang harita para mitra sadaya sanggeus nyerang atawa memang geus nyegah kakuatan luar biasa. Malah mah capek luar biasa oge eling sih tumanya teu pisan diwaro. Pun kitu de santika satu tas ngalaman rebutan umur begala nyawa. Malah mah ngabejakeun ngeunaan kaayaan kitu. Ka Puspita teu loba catur para mitra manehna sare di tempatna. Puspita pon kitu keneh misah kamar. Malah mah para wargi si Gomrang sare tibra gigireun ningsih. Oge para wargi sadaya nu hiji waktu santika baris ngadahup nyaeta ka Puspita. Tamat dongengna para wargi karangan Dede Rukmana KS judulna si Gomrang. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalapatanana Mang dugi ke dia dongeng nu judulna si Gomrang kirang langkung 68 dinten Mang Jaya ngadugikeun di acara ka para wargi. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten wilujeng kantun bae kasadayana mangga insyaallah urang tepang dina carios anu sanes permios.